Saya nikmat anu awit iman teh. Iman teh hargana teh lagu agung tibatan dunia. Ibu upami nganun saroge, tas nganun saroge teh mulan malen, masihan apakah? Kadang-kadang masihan, daker model ayeuna, daker milani pakasabat teh hese. Sadinten kadang-kadang 50, kadang-kadang 100, kadang-kadang teu masihan. Tapi rajin saroge teh ka masjidna rajin. Di rumah tanggina tara umbak-ambak begitu ya. Pak aya imana? Cing bangga eta teh. Awis saroge kitu teh. Sauna harga iman bakal karaos teh ngan kasakara. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbalu min ahadihim milkul ardi dhahaban wa liftada bi. Sanya jamian iman nan kufur terus maut dina kakufuran terus teh mun teh bahasa ayeuna mah nyogok beureunya ka malaikat mun bahasana bahasa kasarna mah kitu. Cek eta malaikat moal ditarima sosna anjeun teh nyogok ku emas ieu alam dunya eusi ku emas kabehna moal bisa ditarima iman. Jadi atuh harga iman teh langkung tibatan harga emas sa alam dunya. Letak lamun teh mah bandung urang kali kurang biasa ngaos alhamdulillah. Jang langki jami anu bangga murang kalinya tiasa masantren. Langki jami murang kalihna anu janten jami anu soleh. Nu dibangga-banggakeun urang di mana murang kalih urang janten juragan. Murang kalih orang-orang terpandang. Itu ngarasa bangga. Mungkin bangga di dunia, tapi nalika sakar mah tetep nu bakal ditanya mah budak mana nu pernah ngaji. Ma ieu teh keur nyeri ieu teh tersakaratnya tadi talkin, yang tadi ini nu dikeurang yasin sak jaminannya murang kamu. Terus eta kan kabanggaan urang. Jadi harga iman teh kada disyukuran kada iman. Lamun urang teu syukur karena nikmat iman, Allah dicabut. Sakedik moal disakalikeun nyanan teh. Mata naon wae anu diupayakeun urang dina ibadah. Ibadah ritual, ibadah sosial kedah syukuran da buat teh. Alhamdulillah Gusti abdi tos kersa sedekah. Alhamdulillah Gusti abdi tos tahajud. Alhamdulillah Gusti abdi tos tiasa saum. Alhamdulillah Gusti abdi tos tiasa ngalaksanakeun ibadah. Kadah nyebutkeun alhamdulillah da abdi bisa syukur ibadah teh kulantaran pamasen